Mengpeng boga tomat arek nyeun katorama ceung teh bangun ngeunah yeuh. Naon katorama teh eta karamel tomat rasa kurma. Unggal poe panen tomat menang samisting weh asa bararingung ting kudu dikumahakeun. Nya enggeus we aku teh ngagorowan si teteh teh bantuan mama arek naon mah bantuan ieu nyokelan tomat arek dikumahakeun. Ceuk aku teh arek dikumahakeun we tong loba tatanya. Ari torojol teh adina der anu di daharan teh menang inung nyokelan atuh puguh we menang sengek saeutik di tetehna. Da kuat tadosna batur mah digarawe manehna mah ngadeluk we tomatna teh di daharan majarkeun teh ambeh tereh beres atuh nungtung nama diseungseurikeun ku aku jeung lanceukna teh. Di dieu teh si teteh jeung si dede teh keun ngawararangkong aku mah jadi pendengar setia we majarkeun teh teteh cenah lamun geus gawe tong mere duit ka adinya. Ceuk aku teh pan adina ge dede lain adi ti bapana ari caletuk teh tetehna. Nya harupana ge hanteu wauh ge hanteu bapana oge ngamodalan hanteu make kudu dibere duit majarkeun teh. Heueuh entongnya dede hungkul we nu dibere mah majarkeun teh. Pangmeulikeun iPhone weh cek aku teh dasar ari dede tetehna oge can kaluar-luar acan sakolana ge encan oge digawe geus loba pamenta pan request heula ti heula mamah cenah. Majarkeun teh aminkeun we ku mamah anu alus-alusna heueuh diaminkeun cek aku teh. Sok bungah kacida ningali budak alalakur teh tapi ketah datara parasea tara sisirikan ngan hiji hungkul sok silih andelkeun dina pagawean. Teu karasa geuningan Eprione ari bari carita mah ieu nyokelan tomat teh geus beres deui we. Bisa kalian tempo Eprione di dieu teh aku teh keur ngeuman tomat make kapur sirih ambeh engke teu jadi saos pas keur digodogkeunana. Aku mah ieu ngeumanana 4 jaman nya Eprione soalna arek dijieunkeun karamel. Lamun ngeumanana setengah jaman masuk rada lembek keneh. Bisa kalian tempo Eprione di dieu teh aku teh geus ngamimitian yang rai gulana lamun gulana geus rada caian karak dijebruskeun ieu si tomatna. Tuluy weh gulah galeh sampai ka merata eta si gulana. Lamun arek dipoekeun mah geus we kieu keneh ge angkat Eprione. Tuluy we tata kana nyirupoekeun weh kulantaran aku mah ieu arek dikaramelkeun jadi gulana sina mengeras dina katelna. Tah geuningan tekung si lila Eprione asak we ieu si katorama teh. Ingetnya Eprione ieu lain tutorial lain oge berbagi resep tapi ieu mah masak-masak nu keur panasaran bisi hayang mah gue turutan ngantong sararius teuing we bisi terehuisan. Katorama karamel tomat rasa kurma tinggal bismillahirrahmanirrahim ieu mah digaringkeun langsung. Bang.